diawali dengan beberes. Kaleresan dinten ayeuna teh libur sakola. Beberes heula kamar si Cikal. Kaleresan ayeuna teh bade siangna bade amengan heula ka Cililin saurna teh. Kedah heula beres di bumina tatangga ieu teh. Nu penting mah katinggal we teu berat-berit teuing tatangga. Ayeuna lajeng di kamar si bungsu ieu teh tatangga. Meureun ari engke matos ararageung beberes nyalira nya tatangga ieu teh. Ayeuna mah wayah yawa amot we ku umuna heula. Umu mah beberes baba baca sareng raja ngajarkeun baca. Kaleresan putra pameget mah abdi teh alim pisan belajar sareng abdi teh tatangga. Hoyong belajar teh sareng baba nawe ieu teh. Bade belajar ngaos Iqra, bade belajar umum tatangga baca. Alhamdulillah ketang nu penting mah kersa belajar. Daninganan murang kalih pameget mah benten tatangga saur abdi mah benten pisan sareng anu istri. Aya nu istri mah hideung kitu. Belajar teh bade sareng umu, bade sareng baba nada jalan teu aya alasan. Hatur nuhun tatangga.